Ratu Taranga hukum pemerintah Tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng. Arius itu maritis Desa kenal Gorowong panganyrekanana Semar Badran Naya Sapala Putra anu kiwari nuju sempal kapiguyon yang asa warara ujung asa jauh paninengan ongkoh wate cu asa tepugu hate rek aya naon ieu teh nya ucup gila aya naon ka dieu kakang si lain kitu ucup diarep-arep jaipongan dewek rek ngiga nu kanteng atuh lamun kitu mah tutup lawang si gotaka aya rek amak meureun ilmu eueuh alah tabah hirup abong lain romongan sia teh apa salah atuh gaya kageureun di dieu meureun anu disebut ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana mohon tong boro jeung nu jauh jeung nu deukeut oge beda beda pasangan kudu lain ngamaklum eta teh ieu teh ngahalangan pisan ieu teh kudu ngalelep seutik mohon tadi da sesah atuh parantos ieu sesah lain sesah tuh lain jagungan ku bata alah pikat cekas saya nama tuh saya demokrasi teh da dewe milu ka jelema loba nya leres alah alhamdulillah ya euy mohon aduh jang pulang akang itu nya teh geus sarorea main ngawayang teh dina duit leutik mah akang mah kitu we 70 kaluhur kan oh lain guna naon euy aya dewek nerima murah teh murah sarua jeung ngabunuh dalang-dalang nu sajen PK ayeuna dewek ayeuna narima 1,5 juta saya sapanggung pinuh tah nyago palepat pinuh ku wirang no kan meureun terus mohon cenah eta dalang aya nu teu rame wayahna tayangkeun we cina berusahanya sabab naon bisa na aya nu rame teh aya nu teu rame eta beres akang heuh beres da ieu lemahna dina ieu tambahan itu sabab ai keur dalang mah euy tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas belajar terus long life education sepanjang hidup kita belajar terus sanajan dalang geus kolot bucu baca mah terus Rasul oge pan gitu laras kumaha kawit ayat nu katampi teh ikra ulah ieu laras baca eta baca teh lain macam buku lain buku wungkul kabeh bacaeun alam mohon tapakur tadakur tasyakur laras baca terus cenah eta geus kolot peke ku barudak ngora kanya kuring mah geus kolot tah cing era kurang kaler kumaha tah kurang kaler kurang Inggris ada urang Subang kumaha tah kurang barat cek urang Inggris kumaha tah better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali walah eta saya iya kan betul aing dia cepot ayeuna lain cepot baheula cepot gaul ayeuna mah berubah gaul di internet aya aing Facebookan website nya website aya geuning www.cepot.com cepot.com teh aya lain dorot atuh belagu dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teu cukup ku bupati unggul tapi tanpa sabilungan gawe barang pahyeuk-hyeuk leungeun pantai-antai tangan pamohalan bisa ngawujud antara pemimpin rakyat ngahiji laras bener mohon laras ulah nepi ka pakia-kia ulah pagirang-girang tampian ulah silih andalkeun atuh dina widang keamanan pon kitu naik keamanan teh kudu cukup ku polisi unggul urang ge bertanggung jawab eta teh sis kamling jeung sajabana nah nutupan janela nutupan panto nulakan janela nulakan panto rek nitah polisi wae
kurang oke kudu ngaboga rasa tanggung jawab heuh atuh dina widang kebersihan tuh bacaeun eta oge bacaeun kumaha Kang bayangkeun lamun eta runtah kurunyung teh hujan kabawa kana solokan-solokan menet dina got banjir jadina rugi batur banjir Cileunca diburuan saha we aya runtah we ngeureuyeuk kanya pisah kana tempat da kitu disiplin da ieu teh dunya teh ruksakna boh di daratan boh di lautan teh kuleungeun-leungeun jelema nya kitu bener beres katerangan ieu dunya ruksak kumaha teu aya atawa ku kucing bener nya beres kira ku kucing nuar kainya sagalak-galakna ge mau nya anu dihakan ngan ukur semet daging can aya hiji kajadian ayeuna mau ngatrok-atrokan ka warung dengan leunca dek ngaredok bayangkeun ku silaing alah tos di Cimahi we teh dek teh euy ngadeblok lumayan gaji kedua anya kok beres pelayagan ge buru-buru sia ini ka itu si oga karunya antep we eta lah da sami putrana itu ge kedua saya ke dua kali gaji ya dua hati dua jadi ieu ruksakna dunya teh kuleungeun-leungeun jelema boh di daratan boh di lautan tuh rek nyalakeun saha da bongan bangkong kacai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teh dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cemeti hartosna bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh gitu hartosin berenya keprok ngomong ayeuna masuk meringkap bulu punuk aing mah kumaha tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa lamun aya jelema koruptor kitu bejakeun ka Dedi dibacok wae ngatingan itu ieu Dedi bedog ulah disebut urang babakan Surabaya aing teh bisa ngadek nu kitu tapi eta teh kena ku hukum deui ulah kalebihan bertinakna percaya sileung Allah nyeun neraka ya percanten atuh yakin teu ragu-ragu benar atuh teu kudu ku urang da Allah ge nyeun neraka keneh da aya pi tempatna percaya pemerintah geus nyeun pangbuyan percaya pemerintah geus nyeun polisi percaya pemerintah geus nyeun jaksa hakim percaya heuh tong geus lain atuh ulah hakiman batur ulama yang ada hakim sendiri tak kitu cenah eta da karurang ajar cenah eta mah oknumna dari hileud mah ayeuna simulna bapak tani melak peuteuy teh jeung hileudna tapi di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ka mana jalanna cacak peuteuy teh ka mana nya tah komo negara hileudna teh riab pisan atuh nya gede na model ayeuna ke kampung-kampung geus jadi bahan komoditas geuning minuman keras ekstasi miras teh jeung sajabana ayeuna narkoba narkotik tong ku eta wungkul anu teu boga duit lem dibeli laras ngelem geuning dalig ngomong bari ngomong balelor pokoknya lah tong macam-macam anjing ku aing aya macam-macam bejakeun aing ka Dedi bedog aing dibacok demi Allah anjing aing eta demi Allah dibawa kana mabok jeung demi Allah jeung anjing gara pek bayangkeun ku lain leuheung eta mah leuheung da lantaran nginum anu kurang ajar mah nu teu nginum mabok ada moal aya mabok naon kakawasaan mabok pangkat jeung sajabana nepi ka perebut gini bayangkeun da orientasi kana kakawasaan lain dek jadi medium boh jadi wakil rakyat boh jadi pejabat nya lamun orientasi kana kakawasaan ka itu na bakal tega ngahalalkeun kana suku rupa cara duit negara duit rakyat dileg-leg terus bener kolot baheula geus ngomong dinyanyiikeun lampah beunteur
kurang ulah ditiru laras odong bot odong barang hakan cacing ngarengko di santok nyahoun di jero aya usupan nu mata cing gari riwil geuning ayeuna di Bararui si goblok dia tah paduli teuing aing buat goblok oge nya ulah goblok teuing ulah kasar-kasar teuing wah cara bisa anu kasinggung paduli teuing tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing beres laku lampah sorangan heeh kadeda ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mula kade buah hade mula goreng buah goreng kitu cek aing oge ulah ngewakan nu garoreng lah doakeun nu kitu cek panghadena jelema lintang ting ngahampura ka jelema nu geus ngadoliman urang eta teh ulah dem-dem heeh sebab lamun urang dendam itu geus eling aya urang dendam terus pindah ka dosana eta geuninnya heeh da jelema mah aya kurobah heeh moal laras itu tak kitu mudah-mudahan cing bisa ngararobah sikap da Allah mau bisa ngarobah lintang ti urang sabab naon sabab sarana jeung prasarana geus aya di urang akal pikiran budi pamilih rasa perasaan nah teu dipake atuh nya laras matak di dieu pentingna urang kahirupan dunya teh aya nu leuwih alus dibatan kahirupan dunya nyatana akhirat laras surga pitempateunana jelema anu iman jeung takwa ka Allah surga teh bahasa kawi teh bahasa Jawa naon kecap dina surga bahasa Arab nama jannah oh sitin jannah teh tempat kenikmatan kebon eta teh kebon teh nya biro buanin uhulaha artina anu reumeuy ku bubuahan laras peke tempo sileng init ka kebon gini nempo bubuahan buah rambutan uruy teh heeh tah sawarga teh kitu sagala nyam di mana atuh tak kumaha di dieu hate pek gereplakan naon eta hate sabab naon sabab dina hate aya nu jadi tanpa dipelak pan anu dipelakeun mah cing soleh maneh teh jang cing pinter cing jujur cing bener tapi dina hate aya nu jadi tanpa dipelak naon syirik pidik yaya kaniaya iren panaten dudupak nurupak lupat simuat ujug ria takabur nyaci nyaci sik melik teu kaopan tepayaan cap jahe buntut kasiran merege hese pedit jung ngobol baduy itu naon tadaruslan bersih tadarusan da aing teh nu bener keun di dieu mah barelegug cenah teka buru soak teh atuh apa nah gitu ngaji tatanya ka kiai ka ajengan ulah dijauhan teh eta teh heeh ngan dina pelebah urang narimana oge di mana urang ngabejaan ka batur ulah disada tapi kudu ngomong ulah disada beda deui disada jeung ngomong ulah disada tapi aing ngomong mah make aturan make akal pikiran budi pamilih rasa perasaan make ilmu make data-data nu otentik berargumentasi eta ngomong ai disada mah teu beda ti beo grepek beo assalamualaikum beo tah ditanyakeun ku aing naon teh artina assalamualaikum gitu terus dalolobana anu mah jelema teh disada heeh naon sababna naon tah sabab lolobana di urang mah doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris heeh beda pengalaman kudu berpengalaman hirup mah cu heeh tuh rek ari ini tong sudah direret atuh kadeblo nih eta heeh dek kadeblo kade sia kacaritem nah di sana temai nama aya masjid maksudnya yang daerah sholat gitu nya di baheula ke masjid mah alah nya mohon hartos pisan nu matak tak kitu mah tahajud ulah ditukurkeun jeung mangga butuh eta teh tukurkeun kumaha atuh lamun kitu mah jadi jual meuli jeung Allah cing ikhlas ya jeung cing ridho kadang-kadang geus tahajud teh geuning pamenta mun riam murudul ka Allah teh ya Allah pun anak hayang kabori motor
dibatas permintaan tadi kumaha lamun Allah rek merebus pan maha beunghar Mohon segala lamun ngondang kumaha itu kumaha nu mere ulah dibatas ku urang nya itu cing ikhlas cing ridho pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pek pikir ku hilai TPRI alah marketingnya kudu alus ya cek marketing kadang saya kumaha pemasaran anak gitu jadi pan anu rek iklan teh loba ya mohon pasti daya tarik tapi dari anu iklanna dari anu etanana perusahaanana kumaha tah cenah lamun dalangna teh anu mambung kitu kitu sok aya kitu deui aneh natenya mata kaing ngomong ngagoreng teh kitu nya cenah gira harja tilu deui lain kahayang kuring kahayang perusahaan kitu dina TV mah dalam lain kuring mung manehna mayar nya da eta mah laras kitu pisan teuing atuh mudah-mudahan ka hareup nya sing biji gede harja tilu nu ratusan amin model ayeuna dewek ayeuna ngagemleng si dadan tadi papatahan si oga tadi papatahan geus kitu baru bakat bakatna tamanya gen pokona mah anu palai jadi dalang pinuhan heula ilmu lain si Asep Sunandar geus pinuh si Asep Sunandar ge keur ngeureuyeuh keneh diajar loba keneh kalemahanana loba keneh kasalahanana laras sabab naon ngadalang ngawayang beda nah bener kumaha aing ngawayang manyaritakeun lalakon wayang kurikulumna ngawayang teh amardawa lagu antawacana karawitan tuh sabet eta ngawayang aing ngadalang mah dalang sebagai sutradara dalang sebagai pemain dalang sebagai pendakwah dalang sebagai pelawak sebagai mata kudu pinuh ku wawasan mata tiada hari tanpa membaca tiada hari tanpa ngadengekeun berita belajar bener naon situasi zaman kiwari nu dicaritakeunana negara Astina Amarta Wirata di jero negara politik budaya hukum ekonomi tek begeuk teh Tuhan teh dalang kudu nyaho matak teh mah kahareup teh dalang teh kudu gelar kahareup sakola cing laluhur ulah cara si Asep SMP gitu tamat tapi hari gaul mah wawasan luas mah tu gaul hirup mah loba tatanya loba makon Wilujeng Tepang ya sareng Mang Cepoti Giri Harja Putra Giri Harja Tilu sareng Giri Harja Tilu duet anu kagungan TV kagungan TV anu henteu ya rasain hese cing tibra ingat hiburannya sok atuh da fungsi jarep tadi jangan mending kena ayeuna mending kena baca protol kan hiburan nama hiburan maksudnya hiburan naon ngareog nyalung kan dek sulap beres nu nanya kemana karep sebenarnya jadi pongan atau lebih lagu bek lagu pilih akang bade nyanyi gitu dah akang mah ahlina nyanyi atuh kasaha teh ngomong gitu teh teu dah cepot tadi mah pinter nyanyina atuh lamun kitu mah meurentong mawa sinen geus ku aing diborong beres kenaon aya sinen ngawakilkeun ngasih sok atuh alah itu sinen teh sinen teh Mama Hayati aya alias sebenarnya alias naon tuh baheula mah sinen teh aya alias sinen teh si hulang si toed si pecut si jangkrik si cangkurileung ieu panglandikeun ku akang si oray si lenyai ngana wasa teh si goblok kaya nama tuh goblok sareng si anjing atawa si Uruwidi. Atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe. Kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe. Wilujeng ngadangkeun. Si laleur, si laja, si laja, si balon, si balon kumaha? aya riwayatna. Disebut si balon teh kumaha tah? Sinen teh baheula teh jarang euy. Dalang teh perebut.
sinen teh nya. Oh ai sinen gering flu irungna teh ngucur meureunnan eta sinen teh karunya meureunnya ka dalang sinenan maksakeun maneh gering-gering oge sanajan flu ge kumaha bari nyinen teh sari kaya Kamang Raja ngingsret ai perbah gandrung pelenung cenah irungna teh bletok hatinya dilani masih balon ampun alah ampun ya lagu balon gede ai silaleur mah dilani silaleur teh harita teh nabuh teh jauh lempang nabuh mah jarang kendaraan atuh lempang na oge nepi ka 3 jam atuh nah eta teh gamelan teh di Taranggungan ngajemput teh jeung baheula mah ngawayang teh jam 6 ngosana teh atuh puguh we balik teh lempang bari jeung brai panon poe teh teu ulah wetan ngaran-ngaran teu hees ka poe teh ngelengut ai sinen meureunnan dalik deug aya we saung bonteng gek we saung bonteng jogoledag gue sinen teu kuat kutunuk angin gede atuh puguh we androkna teh kasingsatkeun ku angin ai burong teh teh malalur mun numpuk dina bobogaanana eta kadenge laleur ngararomong oi rezeki cenah we poe tarasi eta bau Eta pengalaman aduh tidinya dilani we si laleur ampun uang bagus aya naon bot kira eta da ngukeun di payunna bagus tah nu dagang ieu gabusna bener pot kade ringu itu di ngarunggu nah ya Pak di payun aya nu eta gorowok kade sing hati-hati ya makanya kayaan di leuweung gitu ya iya kade sing hati-hati waspada permana tinggal iya jeung urah sompra kade jang mi HP biwir nah nu abdi geus kana teuing eta mah teu ulah kaget manusia manusia ulah kaget goblok teh sia ai keur ngalamun ngatubog euy Raja Bagong kedok teh mah sia teh eta sihungna butuh keur pipah we aing mah sapohan nina uang bagus ke antos sakedap punggawa ya kasep anyen resep nyukut marga satra iya tadi bapak yang mau diharap ta percis penguin aduh kasaha teh sia teh ka penguin ai bapak penguin lain tong ama aya jelema kasep Gusti ya naon ai sugan lain jelema teh tiluan Gusti disangka suung bae aduh jelema mun naker goreng patut banget goreng patut Pak tabako nya naon itu buta minta bako nah ini nyebut banget nah anak-anakan kaget kungirahan ningali ingkang sampun prapta Raden Sadewa kali pawongan
kaget ningali anu ngabedega di payunan ngandika kisila wilujeng tepang iya Satria nonton nun wong bagus itu wong jelek tuh bisa ngomong tuh wong jelek jelek sama wong geneng sing yang jawab ku jelek nya sok jawabnya diajar itu nya bapak sanaon itu teh diajar ngomong jeung ukara itu wilujeng tepang nuhun sia tara-tara we itu wae nanya teh lain emang namana teh sok rada jeung anjing aing gitu nya lain tanda euker lain nyahoan kitu teh mah mau siapa geuleuh ka aing biheung siapa biheung Islam manya Islam keikat budaya goblok nya tuh sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah sih itu mimitina ulah dilawan sarwana mau dilawan sia teh naon ya eta anu hideung ngomong halus teu sangka nu kararitunya bisa ngararomong tuh Pak kumaha keur bae da kahayangna bungaheun teh hatena teh ku kitu teh keun antep itu mah bunga orang nyeri nah paingan cek keterangan nu ngagebruskeun ka neraka teu deukeut heula cu anak pemajikan kurang-kurang nama kurang da kudu dipaehan sih mah teu heula nah ari sia saha sampean ngarang kaula teh Sadewa wah Sadesa jeung saha aing mah nyaho Sadewa aya eta anu tukang tah ieu anu hideung sakacamatan kuring ku sa RW kuring salemur Sadesa Sadewa Sadewa belenguk oh Sadewa urang mana teh Dew Dew itu tuh anu tanda tahlil urang mana lain geus rupa-rupa lain eta ku cawadanana lain cawadan ku apalan permana anu tukang naon haleluya beda ka mah ya naon cenah artina kumaha siap ya manehna agama naonnya haroskeun sawadan Sadewa anu tukang kuring Semar seun ini ngaranna anu semur martun aya eta anu diiket kuring Dedi wah beres nyer sieun dibacok aing aya itu nu tukang kuring si saha anu tukang main bola teh teh si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain Rudi Hartono tah eta badminton teman tinju atuh wong ngendi sampean bahasa kitu kaula teh ti Bumi Rotau sawujud ti negara Amarta Bumi Rotau ya negara Amarta ari eta nu tukang sami titu ulan titu di mana Cicalengka Salengka atuh Pak Bupati namanya Salengka dek ka mana sampean kaula teh apruk-aprukan nuturkeun inung suku kaula anjeun ceng apa asup ka ieu tempat dina harti geus jadi milik kaula salamet lamun anjeun masrahkeun harta kekayaan maneh duit pakaian jeung sajawana Allah ya cek abdi ge perampok garong begal perompak
perompak mah di laut. Nya, kita kudu bisa ngabedakeun atuh. Aya di darat rampok. Nya, Aya di dapur teu ngejo nya mah. Teu nyambung nya mah. Jigana lamun maneh masrakeun harta kakayaan duit jeung sajabana salamet ngaliwat ka dieu. Henteu kitu paehan bae. Ya Pak geus kejamnya. Oh nyata nyawa jelema teh geus murah anu euy. Kalau gaya hargaan. Anu matak dina bah dia urang pagehan budaya urang. Matak reueus ku aya pakis. Naon pakis teh? Naon pakis teh? Si belegu. Pakis geuning anu dina di leuweung ning cekah cekro. Si engkis atuh teh. Paguyuban kisuna belegu. Pakis teh paguyuban kisuna singkatan. Dek dipasrahkeun ka Bapak Sadewa. Geura eureunnan sampean. Laku lampah ngarugikeun batur teh. Sabab cing ingat yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nya tanah akhirat. Ya, maksudnya hoja akhirat. Mun tong nyaritakeun atau tong dicaritakeun namun sia can apa? Salat getara. Eta nepi ka kitu jelema. Mamawana dengan asa pangbenerna we bade hirup teh. Heeh. Kuasa pangbenerna ge geus salah jelema mah. Nya laras. Dicawat Coba pasrahkeun. Ulah maksa sampean bilih aya mamala nu teu hade. Ya, ditanggung mamalana ku kaula. Itu mah tos ditekadan sih. Oh, niatan. Ih, sugane ku cara kieu teh atuh leuleuy. Pokona maneh datang ka dieu hartina geus jadi milik aing. Apan kitu ku pangeran oge di jabah aing ngadoa. Poe ieu bakal hasil. Bawa syarat tupikatan teu. Aya ge akte kelahiran. Nya. Nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun. Oh, lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga hala kaula. Laras nama. Eta mah lain deui urusanana, eta mah merupakeun ancaman. Keur Sadewa saha nu ngaganggu ka kaula komo bari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri. Eta laras. Sok dipikeun naon rupaha anu pentak ku sampean. Semplakeun tak-tak atuh apakeun sapegatkeun buk salamar. Kaluar getih satetes amakan sadami. Kaluar nyawa tina raga. Deh eta we satria teh. Eta ciri-cirinya ka diri. Aya geus galab euy. Kumaha sih? Apa kon wani merangaku Sadewa? Ora wani dening apa kulanang-kulanang. Aji mulati tegak ka dianya, siram rata jaya merata. Nyekel sabuk bilang tato. Aji mulati tegak raya, ajakakeun bacot dinu legasnya. Hei. Anu mana? Hei, kapir. Si hareupan ku sia kayaknya. Dek dipasrahkeun eta iket. Dia. Dia najis. Yang dibacok mah. Saya jajogan ku abdi. Munur Pak Nur. Lain hiji maneh sing waspada. Tingali di hareupeun rungkul ringui. Ya. Sirulik aing mana? Pan digadekeun. Sae. Lah digadekeun. Sawias tu ku abdi gan. Hali mundur dawala. Tiraanan jelema. Hali cenah. Nya anu tara salat mah kitu. Ai jurus halus. Ayo kepunggah kubuan banget. Sae Gusti. Sadewa ya sikil prong. Skor. Memang aja ngabalangkeun kaula. Tapi dikersakeun kaula salamet leuwih ti kitu. Laras.
anjeun dek ngalah nyawa kaula dipiheulaan ku kaula orangna ikan bakal mutusakeun jiwa raganira kejawab pusaka kula rasakeun jurik anu sok ngarasakeun masyarakat ai geus beunang pimpinanna mah kabur pasti awas ngalawan jago aing mah sia Allahu Akbar aduh bulu aing kasabet bulu aing soplok pariksa aduh ketemak dulu pariksa pariksa aya kene nih euy aya mata ke aing teh teu ketemak heuh keuna bohak teh nyeri teh mun bae teh nyeri mah Penasti kersayang tumampar Raja Bega katiir pisan ti korona atuh ieu anak buahna nu ngulon nu ngetan nu ngidul nu ngaler paburisan kabur sastra jingga kan benang kengengan lempeng pisan ngeuneuti corona tepat aduh atuh muridorna kabeh oge percaya dina mentangkeun panah anak pucang dewek melu latihan ngungkul baheula nya pernah jarak 1 kilometer nembak korek api benang tembak ceng benang kan itu udah jauh atuh sia teh mikir ade di nya masuk bener kan diomongkeun eta mah eueuh teh diomongeun ya ampun aduh Allah sukut pisannya kemanakeun teh hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang sok kanya bisa teu modar sia kakenan aing heuh aduh hari jelema ngaclang datan dirata ngademane upaplingan datan dirata ngademane upaplingan antapara deui sadewa anu nuju nyawangkeun nu paburantak nyata nu kalalabur Bima anu nafsu ti tadina kene edan bangsat aduh prakarya alpati tak balapati hutang wirang wirang kalakuan teu ti iblis ya keke naon teh rakarya cenah tolong sia sareuk-seuk aing ngadengena ulah nepi ka bogoh ka indung paduli aing teh boga dulur sia hiji asa ku ka bida-bida teh rakarya naon dosa raya do woi modar siap ngawiwiran kula warga aib edan binatang Semar Astaji ngadawala leungiteun Raden Sadewa malah rada
curiga margi aya getih ngalukrah atuh kok kituna apruk-aprukan milarian sadewa itu kaayaanan tuna lampah eta kacarios aya naga luar leor dugi kapaburan tak bagong banteng sieun ku ayana naga luar leor di tempat itu kayanana sang naga lumampah bisa tengah acarios ieu naga ngahulang ngaraga meneng ras mikiran ka putri anu kiwari dikantunkeun atuh ngadak-ngadak aya nu ngagubrak ka payuneunana nyaeta layon sadewa kaget tenera ningali kaget tenera ningali kaget nak kiri-kiri lagi tenera iya ningali ya gubrak teh dulu dulu nepi ka ngagoloh-gor kitu ti corona kunaon manusia ayeuna nepi ka geus murah nyawa jelema cenah ayeuna teu panggih maehan batur Gusti tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati ningali rarasaan teh moal kapanggih padahal wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan ayeuna zaman jelema anu disebut cukup belengur balaganaya artos nganaon takulan cukup belengur balaganaya teh teu beda ti ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh bea mamalana tina cukup belengur balaganaya teh nyaeta jegor-jegor kabobono buringas katitiwasan palalinter ai ngomong nama ngan kabalingar dat dina teori ngajedogna cicingna dina teori duduh alam geus kieu zaman geus kieu Gusti Maha Agung tong boro mah jeung kajelema parsasatoan oge eta di bismillahan heula sami hirup namanya kulang sarua hirup tapi moal kasuudon beureun buah ieu jelema nu boga dosa nah eta jelema jahat da pasti aya pitulung meureun lamun jelema bener mah tapi moal goreng nih kaula suudon ka jelema ieu sae kula anu nyaho kada kajadian lintang ti manehna sorangan amalna manawi rahmat pitulung Allah nyarengan izin Allah izin Gusti nu kagungan kaula teh ngabogaan cupu dina buntut anu eusina tirta kamandalu nyaeta bisa ngubaran anu tatu da bisa na maot teh kulantaran tatu wujudna maut ruksak kurunganana matak manukna ngencar dek ditepung-tepungkeun deui getih patepung deui jeung getih urat patepung deui jeung urat daging patepung deui jeung daging kulit patepung deui jeung kulit waras teu makaring jati-jati teu makaring waras waluya kalayan izin anjeunna mun can pastina tapi lamun geus pastina mah kaula moal bisa nolak lir malam tumraping api saciduhing matu sakacaping nyata
Raden Sadewa dikeselakan Tirta Kamandalu lelemutanana kumpul deui nyawana jangira tangi itu kersaning pangeran di mana ya kaula geus aya tempat nu aneh di wae leuweung anu sakieu luang liung kadieu sakedap kasep urang ngadongeng kaula moal ngaganggu jeung moal nyeri yap kadieu urang padu duaan nah aya naga bisa ngomong ramehnya kula yap kadieu sakedap moana naon dijamin aduh gila kieu nempo beungeut lagi aduh laras keagungan pangeran dugi kaki Gusti iya gitu anu disebut naga bonar teh isahane sanes kula Sarip naga. dupi kakasih teh ke sakedap aya taroskeun hakim tos netepkeun naon rupaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab hideuk larang aduh kaula keur ngalamun ai gubrag teh aya wujud ragrag hareupeun kaula ditinggal ku kaula layon anu ngagoloh-goloh ti corona cing 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 naon kejadian anu kaalaman ku hidup satu acana tadi masing pati aya sababna pengitu ngumawi kaula teh ditandasa usaha aya we is moal pati-pati ditandasa lamun teu boga dosa tah dina soal dosa kaula mikir dugi ka ayeuna teu acan aya kasimpulanana nah naon dosa kaula mikir nyoreang alam katukang bisa ya laku lampah nu salah tapi diingat-ingat ku kaula acan kaula teh tapi nah bet aya nu nandasa kieu naon kajadian bari sanes anu liang saha pokona aya we dupi kakasih teh ngaran kaula Sadewa naon itu orang itu lemah jantung gitu saha Den Sadewa Sadewa wah di mana hidup Sadewa kaula teh ti bumi Rotau nagara sanes daerah wewengkon dupi karek kepada sapon ku negara amarta kakasih teh Sadewa leres kunaon sampean anu mawi Den nun Gusti nu kagungan nun dijabah naon ai kaula teh salaresna mah hidup naon gaduh anak salira teh kagungan putra putra putri awewe pun anak teh oh istri saha kakasihna Dewi Srengginiwati leres ayata pun anak teh geuring nang tunggalang layu ngingetan impianana pun anak teh ngimpi di patamanan penak sareng hiji jajaka kasep ngarempereng koneng kakasihna teh nyaeta anu disaurkeun ku hidupna meh Sadewa ayeuna teh pun anak teh peuting tega kana sare burang tega ninggalkeun barang dahar
waas lamun lumpat ke tempat sare nangan ukur guguling di digugulung dipakai tilam kaeling gitu we sasamat teh sadewa den manawi luntur kalbu jemar mana naon panglanongankeun pun anak hidup supados ulah gegerpekan teuing maksudna je panglanongankeun dasarna dokter kaula mah sumuhun rupina ku tepangna sareng salira oge bakat sagur nuhun-nuhun upami kersa mileuheungkeun moal teu akei-akeyan si cepot dipilih menang leuwih aing disangka ngipri tajen kawin teh ka anak naga sakedap di haturanan lingi dah muka halangan ku gunung palidi itu dinya aya guha keke rupina kaulah teh sanes waktos we upami aya waktos biasa ayeuna mah kaulah teh nuju repot ieu seueur bujengeun hapunten we pangarsa punten den tulungan den wah nyeri hati aing tangtos atuh kula oh iya ningali bapakna ningali wujud meureun kabaca hatena kabaca ku kaula cenah meureun bapakna geus kieu komo anakna eta meureun pikiranna teh tangtos pasti eta padahal lamun ningali anak aing mah teu gegerpekan beda kaula ngahormat kana keyakinan anjeun ngan lamun dipaksa engkena nungtun Raja Wisuna gahaya aing dihina lajeng ieu naga duduk naga samanea terus sing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa nyaeta meuremkeun panonna matek mantra ngagunakeun aji sirep si megandana dan nerah kingkang ngawatek aji kang dan nerah ngawatek aji kang linewi hei angin pangepikeun talatah heula ka manehna sabab kaula dina hate yakin lain dek niat jahat lain niat goreng maha tingali anjeunna bujeng ieu kana lengkah wujud manusia kana utek hati uninga maha dina sagalana nun Gusti upami leres aya jodohna dugikeun amanat kaula sadewakeun aku wisaya yang kerek dina gawir kerek tibra halo kudu dipanggul urang ku lamun heuh teh pimantueun nyapekeun nya pimantueun tapi teu naon demi nyai no ngahaja amarek datang teh ka patamanan di dinya aya bale-bale ieu ama datang na hayu lain anu panggih dina impian jeung nyai gelis sada suanter Kang Jarama kaula nun cing ya ka dieu no ka dieu bageun aya naon ti mana waya tukang Jarama teh kaula nun siap ka dieu no tetena nama ngahaturkeun semasung ke poe panjenengan ditampi nuhun mugia panjang umur rahmat
anjeunna cing abusna baju miraga sukma salamina aya dina lindungan anjeunna teh nuhun ama kelanan ieu teh saha sidik-sidik masing surti tetep masing antep hade cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamaga cing asak-asaknya ngejo bisi kaduhung jaga cing anu panggih dina impian cing nyai teh ieu lain tobat ama laras ieu pisan ti mana penakna keke tenang cari-cari ngagugahkeun nya sok cari aduh ceuk ama cing asak-asaknya nih bisi lain laras ieu kaulah sok teu akurkeun jeung dina impian nyai waktu papan sok bayangkeun ampun Rama Dewaji laras pisan kaula nun telepat di mana penakna keke tenang kunaon sama teh geuning nangis iya nya asa disamar heulang mun kieu mah carana da moal teu dibawa ku salakina aing keung sorangan Tangtos atuh kula. tapi dahakna Mohon. rumah tangga mah dah anak ieu tapi saacana kitu ngagugahkeun ya kelana ieu ayeuna mah cai ci kopi Laras. ci susu leuteun nu raraos canak ka dieu engke ku ama dicalukan cekeng ceuk ama teh nyai ieu canak leuteun ceuk ama teh sok ku nyai ka dieu canak ya ulah nitah nu sejen timalan kaula nun jig ini ya pisan nama ieu ama itu saha mana udah naon mana wita jalmi ngalangkung 70 menit selemot deh naon anak aing ngapongpalerkeun aing cenah ngalieu tapi kadenge cek cenah da sora hitut melain kitu brot cenah kitu tah mah eta baca ngepot lajeng wae sang naga nyabut ilmu sirepna waras we jati-jati cuma kading waras we deui aduh geus nu aneh dewa ieu tempat mohon pulang nah bet kenyataan ieu kejadian teh da lain ngimpi kaula teh laras patamanan anu sakitu itu kemang-kemang warna-warni rendah aduh nepi ka maksa kitu naga kunaon kaula dibawa ka dieu naon maksudna dina kamelang dah hidup tenyang kere we dina gawir di leuweung mangkaning satu galak ngungku satu nu beuki jelema daging jadi kaula teh melang nyaah kudu deug sampe rupa hade patut teu ngajuk rupa teu menta bilih hidup panjang keneh lalakon nu mawi ku kaula dibantun ka dieu oge eta mah urusan kaula kaula yakin kana pitulung sumuhun pari teh pitulung laras kulan ulah papaliwat anjeun jeung rahmat
di Arab-Arab rahmat ayeuna disingkirkeun sanajan datang ti kaula tapi yakin dina hate lain dek ngajodohkeun tuang putra ka kaula nya upami aya jodoh mah ya ka orai deui we tong ka manusia ai kudu nyarita mah kaula punten ai mangga bade mulih deui kaula rek wangsu deui ka mana jalan mangga ke atuh urang ngaleut heula wah moal teu lalai ka hakanana ge atuh banset nu segala aya seneng duren kolesterol ditapik aya dukuh geura sok batuk depresikan ya aya sirsak hasem gulaan teu beuki jahat kitunya jelema geuleuh jelema amak jelema kecewa gitu kecewa tenan naon nyi kaula nun sanak leuteun ka dieu nu raraos kueh-kueh naon tapi rada mah teu beuki ya bala-bala tah manyaya kue saminggu deui ge teu dahar kaula kuat atur punten kaula nun ama ieu kaseneng ama cai kopi dina batok deudeuh geuli mugi panjang umur diperlukan garam Inggris saketika tapi no damel kaula nun punten atuh ngaleut heula oh mangga ama sok atuh punten kalangkung mangga direret segala dupi teh tempat naon ai kitu duki ka arah rendah ke kemang-kemang warna-warni di papae semalar pantas pirage tempat ora ya gitu ai tiasa natana mah pirage kuha itu lah eta kembang naon geuning caket kolam eta anu koneng oh eta teh serengenge kembang serengenge properti Op Mahesa de dugi ka kumaha ieu teh saha nu natana urana anu nu we tiasaan keke dupi itu anu nyangcan gawir palih ditu kembang naon geuning ta eta teh kembang melati kunaon nyangcan hiji sinta acan ligar teu acan aya bangbara nu nyeusup teh eta teh nya kumaha upami kaula tiasa metik eta kembang melati mangga da teu acan aya bangbara nu nyamber mangga teu acan aya bangbara nu nyeusup ai nya mapalai nuhun aduh marukana teu kaharti urang bae saek aing dia tukang yen kata-kata mutiara tukang yen puisi laras marukana teh Raja Gomal aing baheula keur ngorang pantun marukana teu nyaho marukana maksud tujuan hatena sanajan di piningan dina basa kemang da ngora heula kaula oge laras maksud teh sieun kaula teh tukang puisi baheula teh puisi buah salak buah rambutan naon tah buah kadongdong dan buah golek eta teh nami bubuahan sae pisan sae pisan teh nyari deui tidak ke atas buat kaki itu patut aduh Raden Sadewa tekiat ku ajrih kalayan wibawa komara ieu sang naga kaisinan mamalana tina katarik kataji kapati-pati ku istri nyaeta ku putrina ieu sang naga nyeuh dina pangkonanana aduh
sadaya-daya sepuh nyalakeun beheung tangar tek-teken suku genteng blokeun bar disiksik di kunyit-kunyit dicacak di walang-walang rumaos kaula teh dugi ka luar biasa ngahinana tina rengkak tina rupa beungeut kaula eta teh mangrupakeun hiji panghinaan rumaos lepat yawios yawios dari lagi panempo beungeut bapana kieu tapi bukti nama itu gitu jere laras pisan penastik kersayang tumampar dukaya naon riwayat tadina ye sang naga teh kacak celakan cisoca nasadewa jadi ubar kange ye sang naga leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana jangelek si horeng ieu teh dewa Anantagana atanapi hyang Anantagana nur cahya sesekar ningwa nur cahya sekar ningwa cahaya gilang gumilang kaula teh bebas tina hukuman hiji dewa nu ngalanggar baheula nyaeta kaula teh neuneun kahadean ka hiji istri tapi kaindungna eta budak nyaeta di tempat anu dilarang di sawarga kaula disapa nyatana jadi naga kena kusupata mangke anjeun bakal pulih ka jati pulang ka satur baka bulang di kasawarga mun anjeun kacak-celakan jalma suci da puluhan tahun kaula hidup ieu jodoh nu mawa barokah teh mudah-mudahan hidup beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan anjeun bakal ngambang di sagara rumah tangga eta parahu nu ditunggangan ku hidup ulah rapuh ulah ripuh ulah ropoh anggur cing repeh jeung rapih mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab ngamilik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka korek cing mawa jodoh anu patotos jodoh salamet lahir salamet batin geramiang hidup dina sagara rumah tangga yuk ku ama urang rengsekeun urang ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan dageus sidik batu turun kesik naek itu purun ieu daek yuk di ditu ku ama urang rapalan kabungahan jeung kabagjaan ieu tilu insan teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa anu jelas ieu Raden Sadewa sareng Dewi Srengginiwati lir cai jeung tiisna lir seuneu jeung panasna ginugut tunggarasana jinulu sejen rupana ngahiji batin nya kenging restu tiramana pikeun mulih ka nagara amarta daerah Bumi Rotau tunda lampah eta kacarios ieu kuntina liberata anu teras disedek ka leuweung nyaeta dipaksa ku Raja Jayasura aduh ampun
dek lompat-lompat kumaha da puguh ka hareup gawir ka gigir jungkrang mamalana ieu Dewi Kunti Nalibrata bade nekat ngagajeleng kana gawir tibatan kudu karanapan ku hiji denawa sasamat dina manah kapandu Dewanata Suwargi cerik batin cerik balilihan kumaha carana meredih kana asihna Gusti menta kana murahna anu makawasa sangkan aya jalan keluar kumaha carana manusia ukuran sanak jeung kahayang ijabah aya di nu maha kawasa jadi aing bulan madu di leuweung oleh nu ngaganggu dek disaranekeun dina gawir Kunti Nalibrata jungcunan kalbu pepene pamepes hati beber kanu geus manut nyarana oge atuda cinta pertama dina waktu anjeun keur disaemarakeun di Mandura baheula Kunti sanajan kula teu bisa ngelekeun jago saemara anu ngaranna Bang Soda lanceuk anjeun balik nihil bari mawa kasedih tapi cinta tapi hate da puguh hate dipangpalirkeun ge hese Kunti kagugah deui teh aya bejana yen anjeun teh cenarana Kunti teu kahalangan ku anjeun geus boga anak loba tapi ya cinta anu nyantel dina hate ngajengjenna angen-angen numpuk dina kolbu hese dipiceuna Kunti najan loba keur gantina muasara jeung anjeunna ya anjeun tega ikhlas luasan lir anu putus harapan no cobi geura pasrahkeun geura ridokeun hate anjeun pikeun boga salaki ka kaula ampun teuing Yaya Sura da moal balik rumah tangga oge da puguh no gencang anjeunna nu sakitu ngagedurna cinta tapi kaula teu saeutik oge kaula teh karepan boga salaki kaula teh resep ngukut ngasuh incu kaula teh resep ngasuh anu jadi anak sanajan geus gede ngasuh ku ilmu kalayan kaula teh boga janji ka salaki kaula kitu ngaranna cinta saperti anjeun ka kaula ge ka salaki kaula kitu sanajan ayeuna anjeunna parantos aya di beda alam barjah keur nuwuhan kaula tapi tetep aya kasatiaan maka simpatian kaula kerja di salaki moal lepas takuk hak sakitu anjeun ulah rek maksa bisa aya mamala anu teu hade Jaya Sura ya aya kajaba aing kudu maksa Kunti sananya kabur tak teu disusur lumpat di udang ngemecir dibrik sampean aing bade perkaos bade sagedena ge tanaga awewe anjeun teh Kunti tibatan teu kauntun tipung katawang beas laksana kapidurian kajen pae ngabale bangke ngajam pada bugang kulae ya teu nanaon atuh pek sakarepmu
sakarep anjeun pek kan kaula ayeuna nganukur salengkah deui kaula terek notokeun kaula kana gawir digawir anu sakit rentul batu kunti ulah kitu no mending oge urang silitungtun di sisi laut urang simeuh kurasa kadede siri sebrok kurasa kasono urang ngobrol paduduaan riwayat urang ka tukang kunti mua bisa tenawa nah tapi kamaksa kurang ajar ya sagedena ge tanaga anjeun hah sanajan anjeun geus sakitu kakolotanna eta kagelisan teu leungit bunuh Kang Cep aduh awak kalah beuki alus kalian momplong bagja barina sugema kaula hirup jadi raja makatang teu lamun disakigireun aya anjeun hei kunti ieu kajadian teh aya nu nyarangkeun nyaeta sami anu keur silitungtun kurasa kayung-yung silih ciwit silih jemel Raden Sadewa sareng Dewi Srengginiwati eureun-eureun soteh tina banyolana aya anu cocorowokan barang direret goreng eta teh ibu dina sela-sela rungkun katingali ibuna anu parantos rarangsak anggeanana sampeanana baret cucu kalayan parantos aya anu awor-aworan ku getih Gede. ganta parah deui Raden Sadewa nyata nyabut panah Audio remix by Mahesa anak jam paring ingat dilepaskeun kena pisan kana tikorona ieu Denawa Jayasura hingga Jangji Jayasura Loh, kajen paeh ngabale bangke ngajampana bugang tibatan tekain tun tipung katamang bias laksana kapidulian iya ge. dijabah sumpahna ieu nu masing patet bakali Kunti apa ya gening duriat megatkeun pati Kunti Tuh, wah we cara menang-menang Gusti Petengati nira Petengati nira kaget kunirahan ningali tobat sah kanu suka anon bebela ieu ka kaula lamun sahanapun ku kaula rek di aku anak rek di aku adik lamun budak keneh rek di aku anak lamun saluhureun rek di aku lanceu saha Sadewa ngagajleng tina ruhun ibu awas Sadewa aduh nyah teuing hideung bu nah aya di dieu ibu aduh ampun teuing kitu geuning pitulung nu maha agung pangacian ibu kumpul deui kasep anaking Sadewa teu sangka geuning salamet hidup teu papanggih jeung Bimanger anu mawi ibu putra teh aneh kumaha nger
putra tebet tikoro di jotos ku pansanaka ngemasing pati tu makaning perlaya tobat anak tentingan ya si kurang ajarnya fitnah nya maksa ibu saha itu ibu Raja ti nagara Giretna si Jayasura baheula ibu teh heukeur lanjang pandi sae marakeun manehna milu sae marah meureun kaedanan tas wawalak kitu kasep anaki nuhun naon rupaha pinoa ibu putra teh parantos jodohan ibu kan Dah. sahaya tenger tah ieu teh salasna bojo putra Sengginiwati anaki Mantu ibu. aduh anjrahing puspita arum kasliring samira nomri arkadung kongas gandane mawe laras tresnaning griya anak ibu geus jodohan temahna ieu penak sareng ibuna bagja anu luar biasa teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa Nggih. jodohna sadewa nyaeta ka Dewi Sengginiwati putrina Sang Hyang Anantagan